Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Wilujeng sonten dina acara Warta Usbei nguguhkeun informasi Sunda keur balarea. Disarengan simkuring Tio Agustianda salami 3 menit kapayun bade maturan pamirsa sadaya dina Usbei TV. Edisi Salasa ping 23 Februari 2021. Dino Show salah sahiji tempat pintonan dinosaurus di Bekasi. Ayeuna jadi pangjunjungan balarea kaasup pangjunjungan pikeun ngabuburit. Di ieu tempat nu ngadongdona meunang pangaweruh anu mundel ngeunaan dinosaurus. Pikaresepeun kitu pisan wahana Dino Show di hiji moa di Bekasi teh. Teu kudu heran mun eta pintonan teu weleh haneuteun ku nu lalajo. Utamana barudak bari diaping ku kolot-kolotna pintonan Dino Show teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus sato purba nu geus musnah ti alam dunya. Pintonana daria pisan sajaba ti lantaran wangun dinosaurus meh sarimbag jeung aslina oge lantaran dironjong ku sound efek nu matak hokeun. Seli jeung Risma warga Bekasi ngaku lalajo dinosaurus teh resep kacida pangnak gitu teh dumeh. Dinosaurus teu beda ti gambaran nu aya dina sawatara film antara bisa seuri, baeud, bungah, sedih, jeung sajabana. Eta sababna mun aya waktu manehna sok ngahaja lalajo bari sakalian ngabuburit. Mun taya harungan mah eta pintonan teh bakal di Bekasi tepi ka tanggal 15 Juli datang. Pamirsa sakitu nu dipikahatur wilujeng patepang deui dina wartos-wartos anu bakal dongkap. Abdi Tio Agustianda amit mundur wilujeng sonten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.